Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Minan ni'ami saking pirang-pirang nikmat istidrajan lahum kena arah-arah nyungkun lahum kedue umam kabeh hatta malah-malah idza farihu tatkala bararungah ya umam kabeh bima utu kalawan barang kang den we ya umam kabeh farah batarin kalawan bunga olo-olo sombong akhadnahu makang nyiksa ingsun agumung umam bil azabi kalawan siksa bagtatan lek kaget majatan tegesa lek kaget faidahu mublisun maka kaget umut tau ya umam iku mublisun kang putus asa kabeh aisun min kulli khair tegese kang pegat kang putus asa kabeh saking saban-saban kebecikan وَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Wallahu a'lamu bimuradi faquti'a maka den bedol atau maka den pegatkeun dabirul qaumi opo akhire kaum alladzina zalamu yatane wong akeh kang pada zalim ya ladzina kabe akhiruhum tegese akhire kaum bi an istusilu kalawan yen taden rusak ya kaum kabe walhamdulillah lan utawi sakabeh puji ku tetep kadue Allah rabbil alamin kang mangeranan sakabeh alam atawa alam kabeh ala nasir rusuli ngatasi nulunganing pirang-pirang rusul atau ngatasi den tulungi pirang-pirang rusul wa ihlakil kafirin lan den rusak ke wong kang kafir kabeh. Ayat ieu terakhir nyaritakeun tentang kabangkawarahanana akhlak-akhlak kafirin. Biadabna akhlak kafirin, bloon tolol akhlak kafirin. Diajak ku Gusti Rasul ngimankeun Khaliq Allah jeung ngajak iman kadirina sebagai Rasul Allah nyana endahan teu percaya lain sakadar teu percaya bahkan manehanana ngalelewe lain sakadar ngalelewe tapi bahkan merangan ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicontohan ku umat-umat nu baheula karitu horeng umat nu baheula lain kakara kuari Muhammad umat Kangjeng Nabi Musa ketika diajak ku Kangjeng Nabi Musa tetep inkar saeutik anu nuturkeun umat Kangjeng Nabi Isa sateu acan anjeun Muhammad sarua bahkan Kangjeng Nabi Isa nadek dibunuh. Jadi ulah kaget Muhammad sarua nu bara heula ge kitu bae tah mimiti ku Kangjeng Nabi diajak sasamara ngajak belah di jelas-jelasan fasda bima tu'mar kabelah dieuna terus Kangjeng Nabi dakwah tetapi para kafirin anu ku Gusti Allah hatekna geus dicap boro-boro milu kahdanan ku milu merangan deui ka Kangjeng sampai perang jeung Kangjeng lantaran tiba heulana kos kitu atuh terus datang ka kuari ulah kaget lamun tangkorak Yahudi terus-terusan menjajah umat-umat Islam satungtung urang kuari bae ge salilah hirup teu eureun-eureun urang ngadenge perang teh teu eureun ngadenge perang geus mah Irak kemudian ke Libya kemudian baheula memehna Ethiopia terus teu eureun-eureun
bahkan rencana terus baik Amerika mah sebabnya nama jualan senjata kabelah dieuna tina awal jualan senjata lantaran geus ngarasa jadi raja di dunia ieu terus karena agama kuari geus mengarah ke agama antak sing hade urang teh sing hade kuari mah geus kudu siap-siap ciku lagi geus kudu diturun-turunkeun ku aki-aki baheula teh naon buli-buli sagala nu garitu bangsa besi-besi nu baheula urut merangan Belanda teh kudu disiap-siapkeun deui ku ari teh lantaran ieu mah geus lah tinggal mencet doang ngejegur ngan beda cara perangna baheula mah perang teh bener-bener medan perang atuh ku ari mah teu pugu jajanna mah di luhur bahkan kapal tanpa awak perang teh ngan saukur kapal bae mamawa bom roket jelemaan di luhurna ditembak salah teu ditembak salapan ku urang paling nyingkir kapal paling urang markas-markasna geus dibuat ku ari di Indonesia direncanakeun markas non gitu ngaranna kitu prajurit tentara Amerika di jantung kota Jakarta cih ulah dikira geus mengarah ya teh ya Allah geus tinggalnya masang satelit masang kieu mana Cikupa so oh iya Citra ini mana Bojong iya. Mana Sepatan oh iya. Cilongok ulah aduh lain lalagan teh kitu jasa karena kuari kitu jasa Masya Allah lantaran Kangjeng Nabi dakwah Kangjeng Nabi ngajak dilelewe ku kafir teh lain sakadar direrewe dijebian dianiaya Kangjeng Nabi teh nah ditegor kapan ku Gusti Allah teh tegoranana melalui baksa iwal borro paila dipailakeun teh lain sakadar sapail-pailana urang mangan sakadar jaritakeun ieu mah kejadian alam jadi paila model kieu tegoran ti Gusti Allah baik secara keseluruhan maupun perorangan padahal subur tapi saurang ieu kok jadi paila ditegor ku Gusti Allah kamari mah wah usaha teh curcor ti dieu ti ditu kok kuari mah jadi madarat jasa boro-boro boga kendaraan imah mewah dahar ge hese jasa ditegor ku Gusti Allah bil baksa ditegor ku Gusti Allah melalui gempa melalui angin beliun melalui tsunami ditegor ku Gusti Allah wa dharra penyakit gering baik keseluruhan maupun perorangan baheula mah urang mun ngadenge nu setruk kelas menteri kelas pejabat kelas gubernur kelas bupati setruk teh kok sekarang itu kuari mah orok 2 bulan setruk mikiran naon tuh nyana kapan orok kapan setruk mah itu tidak pemikiran setruk mah tidak pemikiran lantaran teu mahi nu kudu dipikir anak-anak otakna modal setruk ya orok pikiran naonnya nak apa pikiran bapak nak sering naik deui jadi puyeng meureun nyana eta orok setruk masyaallah karim saya geus caritakeunana tarolah nu geus boga pikiran mah nyana teh geus teu mahi budak wari lalajo tina TV tina internet dan lain sebagainya kahayangna leuwih gede tibatan pelaksanaan anak bisa jadi tersetruk budak letik ya lantaran teu mahi di otakna kahayangnya na terlalu bongsor kayaan metetet ya otomatis kan setruk pantes sama ay orok setruk Masya Allah ini bawa ke imah kola kenapa ini mbak ini menurut dokter setruk mikirin apa ya tahu dah pada dia bingung teguran ti Gusti Allah lain anak si mbak jeung si emas bae di Jakarta anak-anak pejabat nu setruk loba jasa anak jelema gede setruk loba jasa ulah dikira sebagai pengusaha besar mulus henteu loba panyakitan sarua bae tegoran ti Gusti Allah
secara umumna stroke, secara khusus-khususna ieu panyakit-panyakit nu lainna. Iya geus ditegor itu ku Gusti Allah. Tah tetep bae ditegor kitu teh moal si keneh buang ka warah keneh bae. Kos diurang di Indonesia. Tegor ku tsunami. Saminggu jelema henteu ka diskotikna. Deres tak begitu tsunami Aceh neuleuh mayat. Oh, ambalaya. Dipermasalahkeun cara mandi anana. Gus Dur langsung nyarita di televisi secara nasional, secara internasional. Darurat, bereskeun. Geus, nu ngomong kabeh. 200.000 atuh bayangkeun dina waktu anu sarua. Da kumaha ngurusanana atuh. Mandianan aku mah digubiak bae geus atuh. Geus maning kubur bae geus. Darurat saha sedengkeun ka ditu teh ka Medan teu bisa iwal ge tentara-tentara kendaraanana darurat. Kapalna teu bisa ka ditu teh hanya beberapa lah. Nah eta lah. Jadi nyata neuleuh eta teh hargaan asana mobil ketika mobil apung-apungan hargaan asana hotel jeung bangunan ketika rarubuh hargaan kabeh teh jelema leus bae dina hatena hargaan wal hiji we nu boga harga mah Gusti nu nyieuna nyana para raih berjamaah amal-amalna be nu dibawa teh mobil singgul limpang dan lain sebagainya saminggu jelema nu rekreasi Karang Bolong sepi kabeh. Wow, di Sukabumi tempat rekreasi sepi, Bandung, Lembang sepi kabeh. Bahkan iya Singapura ge sepi luar biasa. Dunia nyaho lesu kabeh. Hotel kabeh. Nah, diskotik naik klub kabeh sararepi. Barang ge saminggu deui, ekstasi deui. Ganja deui. Mabok deui dan lain sebagainya sampai ke tegor deui Jogja. Breuh. Sabaraha ieu nu paehna? Paehna teh 500. Yo saeutik kumaha 200.000. Yo. Gempa deui Sukabumi. Sabaraha nu paehna? Aya meureun 20. Saeutik tah mah. Bari mah geus teu jadi masalah paeh teh. Diukurna ku tsunami itu. Baheula 200.000 tuh saeutik. Naonan tah mah. Je, kumaha mun kanyana. Tah eta teh gempa sautak saeutik tegoran ku Gusti Allah ti dieu itu angin tegor tetep bae ditegor ku kitu teh teu bisa melalui dakwah ulama teu bisa melalui dakwah para habaib teu bisa melalui dakwah para kiai geus teu ieung-ieung ku ari ditegor langsung ku Gusti Allah tsunami gempa angin tetep bae masih kene teu ieung-ieung keneh kumaha tah فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ Wallahu alam bimuradi falamma nasu barang eta umat-umat nu baraheula teh teu ngajadi ninggalkeun kana piwurukna teu ngadenge kana pituturna tengah hiding kana panyingsieunana terus bae ngalaksanakeun kana maksiatna dibere bihi baksa jeung doro teh tetep bae umat nu baraheula teh geus ditegor ku Gusti Allah melalui paila melalui gempa angin dan lain sebagainya tapi tetep bae manehanana teh ninggalkeun kana piwurukna geus puguh omongan rasul-rasul mah kunyana teh didenge baraheula ieu umat tu baraheula zaman memeh Kangjeng Nabi teh didakwahanana tetep bae nyangkal ka para rasul jeung para nabina tah ieu teh langsung ku Gusti Allah ditegor melalui basa iwabdoro tapi nyada tetep bae teu ngajading terus bae inkar kafir maksiat kumaha tah ujung-ujungna dia geus beak pola beak tekad geus kabeh dikerahkeun rasul ngerahkeun dakwahna teu bisa ku Gusti Allah langsung ditegur tetep bae kumaha bakalna fatahna alaihim abwaaba kulli syai' cek Allah geus ku ari mah ku aing disuburkeun dibuka ku ari mah lawang-lawang seluruh perkara tina berbagai kanikmatan-kanikmatan walah dibuka ku ari mah naon bae jadi duit cai jadi duit, minyak jadi duit, bensin jadi duit. Kabeh ku ari mah jadi duit.
di samping eta teh limbah-limbah ge jadi duit boro-boro, limbah-limbah anu guna nu teu guna ge kuari mah dibeuleum jadi duit. Wabeh eueuh nu teu jadi duit. Atuh akibatna malalah mur jelema teh. Oh, tanah dijualan, gunung dijualan, wah segala rupa dijualan. Zaman baheula teh kos kitu. Tangkal kayu dijualan, gunung dijualan, kabeh perebut siapa menang. Di pemerintahan baheula ge perebut nu ngajual gunung, nu ngajual lahan, nu ngajual hutan, nu ngajual macem-macem rakyat gitu kene siapa bisa. Akibatna mewah kahirupan teh mobil, sekedar mobil-mobilan. Tapi anu kelas miliaran gitu kene imah geus mung make imah-imah anu goreng bahkan ku nafsuna imah teh lain boga hiji 2 3 4 5 genep wah aya nu boga 10 imah teh kelas MM-an kos karar itu teh haha nya nah ngomong hahaha lah ya urang maksiat ge geuningan mahmur ya urang maksiat ge subur ya kiai nu ngomong-ngomong cenah segala siksa segala bohong teh terlena ku kemewahan dunia. Ieu nu baheula ieu mah. Nu baheula teh karar itu. Nu kuari mah tuh leuwih parah. Nu baheula ieu nu kos karar itu. Lah, bohong Rasul ngomong-ngomong geus buktina urang mewah ja kuari kendaraan atuh ja mewah, iba ja mewah. Urang ja zinah bae ge jeung awe sakadaek da jati dinaonkeun ku Gusti Allah fatahna abwaaba kulli syai. Berbagai kenikmatan dibuka ku Gusti Allah, cuman istidraj. Sungkunan ti Gusti. Ayo, sia. Asal hayo sia hayo sabakeun ku sia moal kebal deui eta bahasa kos kitu sia sabakeun cak ku sia Allah sadaek geus sia moal kebal deui darakeun ku sia hayo buat teh nya mah nya teh nya teu nyahona naon teh nyaho ditegor ku nabi geus ku rasul geus atuh ku bangsa penganuan kitu ngaranna pengikut-pengikut geus ku Allah ge geus ditegor masih keneh bae wah dimomoy ku Gusti sadaekna hirup sia kuari mah patahna alim janu aing ayo watuh keur mejehna manehanana iindahan nikmatan sakadaek nyana duit aya di nyana jabatan aya dina kakawasan aya di nyana atuh pindah-pindah nyana maneangan kanikmatan teh ti neklep ieu ka neklep ieu wow atuh ayeuna mah tibar ieu kabar ieu terus baik kuari mah ayeuna hiburan teh pilih-pilih mimiti ieu neangan urang anu putih urang Indonesia keneh pindah kuari mah ka urang Singapura coba hayang nyaho nu putih jasa urang Cina komo harasana coba hayang nyaho ka urang India coba hayang nyaho ka urang Amerika tungtungna ka urang negro was diacak gas mabok ge kitu keneh ti mimiti bir bintang terus datang ka gitu Joni datang ka teh macem-macem geus pokona berbagai minuman wah geus ngaran ganja mangeus tah mangeus jadi hisapan sehari-hari mimiti beka magadon datang ka ekstasi terus kunyana dilalap terus aya nu laporan rakyat sabodo rakyat bae urang mah urang bae terus bae kos kitu pejabat teh geus kos kitu pedagang nang geus kos kitu rakyat ge milu kos kitu diketos handapun tangkal awi make anting gede jasa tangkal awi mana make anting mabok ngabok batur mah mabok teh keluar teh roti aya nama suag aduh Gusti Allah mabok ieu mah kabeh geus berjamaah ulah dikira teh baheula ieu mah baheula pejabat nomor rabok zararina judi pedagangna pemborongna kitu kene ahli ekonomi judi kabeh ge rakyat milu kabeh tinggal hanya beberapa persen nu cerik bae ka Gusti si kunaon kieu-kieu teh keur bejeuna ngeunahan teu nyaho kaler kidur menikmati dunia sakadaek duit aya di nyana jabatan aya di nyana wewenang aya di nyana sakabehna aya di nyana sakahayang kumaha Gusti Allah geus kitu lantaran ngaistidraj hatta iza farihu bima utu hingga ketika manehanana sesenangan ku kabungahan nu dibikeun ku Gusti Allah kabungahan bator sombong takabur gumende akhadnahum baghtatan ku Gusti Allah disiksa secara kaget mendadak faidahum mublisun ngadadak bae dibere hujan teu eureun-eureun kakerem atawa dioyag-oyag ieu teh nagara teh pararae atawa angin ambalaya terus kitu bae parae
kabeh jelema teh aya geus disiksa kitu mah kabehan nu iman nu teu iman kena bae kabeh bae ngan nu iman mah diampihan ku Gusti Allah memeh datang siksa dicabut heula sebenarnya kabeh nu iman mangan kadeulna bae kurang ngahiji padahal henteu malaikat mah moal kaliru nya malaikat mah lain cara pejabat malaikat mah lain cara calo malaikat batu lain cara pengacara di pilihan mana nu aya duit atuh henteu malaikat mah jujur lain cara advokat malaikat mah lain cara hakim lain cara jaksa di pilihan lain malaikat mah jujur oh ieu mah nu sok di masjid bae cabutan tek 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 oh ieu mah nu sok di majelis Istiqlal teh cek 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 dibayar-bayar ti heula maksudnya gitu disalamet dan nu baheula teh kitu ngan kadeulina mah bureg ngahiji akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun atuh tidinya putus asa nya kaduhung amat cek nya aing kamari teu iman kaduhung amat aing teu loba nyeun kahadean kaduhung amat aing teu loba sedekah kaduhung amat aing teu nyeun kahadean mublisun hartina kaduhung kereta ma ayusuna min kulli khair masya Allah namanta cek ba'dul ulama rahimallahu abdan tadabbaru hadhil ayat muga Allah nyaahkeun jeung ngulas bae ka hamba anu mikir-mikir ka ayat ieu teh nyaritakeun umat nu baheula tetapi ieu teh jag umat Kangjeng Nabi di zaman Kangjeng Nabi khususna umumna datang ka tahun 2012 kuari masih kan pikir coba ayat ieu mentak rahimallahu abdan tadabbar hadhil ayat nyaritakeun umat nu baheula padahal ieu teh jang kuari jang di zaman urang sing hade jasa sing hade tuh lamun tadi nyaritakeun umat nu baheula kuari dicaritakeun umat nu kuari di zaman Presiden SBY Presiden Soeharto geus kaliwat luar biasa cak Gus Dur mah istimewana Presiden Soeharto teh hartina oh jasa-jasana wah loba ieu hebat Gus Dur ngalem jasa Kak Soeharto jasa Presiden Soeharto pembangunan Jakarta kurang kadeuleu timimiti hotel-hotelna dan lain sebagainya menjulang jalan-jalanna ieu istimewa berbagai daerah provinsi-provinsi maju dicekel ku Soeharto jasana gede jasa di samping gede jasa gede dosa Gus Dur mah kos gitu deh tungtungna jore jasa atunya nama nyahoeun dosana Soeharto urang mah panteu nyaho urang mah teu nyaho mun dijadi urang ditanya ai Soeharto salahna naon sia teu nyaho urang mah tuh nu nyaho nama urang mah hebat bae ge Soeharto teh tapi pan kunyana makanya penyalahgunaan APBD, penyalahgunaan uang negara, penyalahgunaan atuh nya namanya nyaho. Boro-boro nyana jaku lagi nyaho. Atuhan ente bae nu teu nyaho mah. Kira orang ketos atuh. Tuh. Di zaman Soeharto bae penyalahgunaanana jeung korupsi nyaho atuh komo kuari. Atuh nyaho jasa teu kudu SBY jadi negara urang mah atuh sapira Indonesia dicekelna ge ku eta uang masukna atuh jadi beritakeun sakitu korupsina atuh janyaho mun dibejakeun atuh janyaho korupsi ti mimiti si A si B si C catakan niun atuh janyaho kabeh ge atuh boro-boro nu handap nu luhur ge nya atuh komo di kabupaten mah sadanya ada ditutup-tutupan ge emang teu nyaho kitu bahwa bupati korupsi itu janyaho atuh janyaho bupati Tangerang bupati Serang bupati Pandeglang atuh teu kudu ditutupan tah ba sanajan teu dibuka ke atuh janyaho janten lain rahasia batur ge nya naon korupsi teh sabenerna korupsi teh sabenerna mah eueuh nu ditutupan hampir 90,9% bupati korupsi kabeh di Indonesia alhamdulillahirabbil hampir cenah kiai nya nyahoanan bupati korupsi aing mah ulah deuleu bupati da lurah bae pangleutikna jabatan korupsi lurah atuh komo ka ditu ka embahna inculah bae geus korupsi atuh ka embahna ulah hese-hese aing mah deuleu kos kitu lantaran abah kula dalilna kumaha emang ieu sia mah santri kiai anunya heuh kunaon emang kopehna miring akur jeung guruna atuh sarua eta ge lamun atuh anakna kos kitu bapada ge kos kitu kitu bae sih dalilna ulah hese-hese disoekeun sia ku aing buktina atuh
ya lurah korupsi tenan naon atuh horeng inohong lagi gitu ieu urang lamun nyaita bupati korupsinya ulah loba omong ja gubernur lagi embahna korupsi urang nyarita ka gubernur Pak gubernur ibu gubernur kunaon sih ulah loba omong lah jadi luhur lagi gitu keneh atuh teh mah korupsi berjamaah afdalu Indonesia ieu nyaritakeun gos gitu lain caritaan kula caritaan wartawan nun meritakeun nyana di berbagai koran emang kieu sok maca koran ulah loba omong kitu bae pokona mah geus kira aing maca koran sok aya bae aya bungkus lauk asin gitu dibacaan setik-setik Masya Allah karim kula masa kadar nyaritakeun nyambung lidah para wartawan bahwa wartawan nyaritakeun di Indonesia teh korupsi kabeh nu mantak Indonesia termasuk negara koruptor terbesar di dunia nomor sekian cek kula alhamdulillah rabbil alamin ieu keur carita pejabatna keur carita lalaguan maksiatna di samping korupsi lalaguan mabokna emang kumaha teu muat di dieu berbagai instansi laporan nyabaah ka Singapura ngehenen di Singapura menenangkan pikiran mabok teh atuh sakadar mabok mah jangan teu terlampiaskan coba cari perek aduh di samping di negara mah ieu mah rahasia negara sebenarnya mah mun kunjungan emang disadiakeun teh mah sebagai suguhan ti negara dek dipake dek henteu ya kulantaran hook ya dipake bae Masya Allah marabok zina judi nungaran anak Soeharto Tommy judi kelas besar di dunia nyen tempat judi itu di Pulau Putri itu di Malaysia nyen tempat judi kuari dek nyen tempat judi di Indonesia tuh ditutup di Pandeglang di kitu naon ngaranna deket pantai didinya kunyana dibeli tanahna dek dipersiapkan jang judi untung aya salah satu menteri mau diceritakan ku kula menterina tidak tanda tangan ulah dikira Tommy itu ya neangan deui ka Lampung neangan tempat perjudian nah kuari geus siap lantaran nyana mendesak segera lintas jembatan Jawa Lampung segera dilaksanakan di modalan Kotomi kerjasama jeung gubernur nyana mah lain dak naon akses judi di Lampung pikir tak otak sia ulah suraseri ngeunaheun sedang ge urang ka Lampung sakira mah naon meureun ente urang bisa nyebrang ka ditu babari pikir di Lampung bakal kumaha sebab di dieu teu ditandatangani di urang alhamdulillahirabbil alamin aturan di Pandeglang tempat judi gede-gedean di dinya aya 2 tempat anu kunyana dibidik luar biasa Tommy geus dibebaskeun tanahna tinggal tanda tangan unggul henteu tah kuari nyana nu mantak kayang segera ge tah jembatan Jawa itu Lampung disebutnya Jalam tadi itu bakalnya tempat perjudian wah geus boga sabaraha tempat-tempat judina sedengkeun eta dek calon presiden kula mah ngan sakarang ngabejaan bae jangan milih mah bapak-bapak na ulah-ulah teu bisa jalo babaturna nya mah di pasar kemis ge jalo babaturna tukang judi ngaji mah ngaji bae ngan judi mah tuh terus bae itu gua eta salah sahijina atuh pan meureun judi teh lain nyana doang kan nyana mah imamna doang makmumna loba atuh makmumna ge loba jacan hitut imamna atuh makmumna loba jasa meureun nu ngamamnu ge sakelas nyana moal teu kelas pejabat nu ngamam emang kumaha aya pelindungna di dinya belum kelas jenderal kelas bintang 7
ya puyeng-puyeng lah pokoknya. Salah satu pikir eta Indonesia eta kakarak hiji. Nomor kaduana anu ngarusak-rusak hutan dibakar lain sa dibakar nah emang kumaha gitu. Lamun lain kerjasama korupsi moal bisa untuk mengkaburkan mainnya hutan dibakar eueuh nanaonan tah mah geus diragajian tek dibawa ka ditu ka luar negeri geus tinggal sampah-sampahna doang bakar. Nah diberitakeunlah hutan di Kalimantan sekian puluh hektar terbakar hangus padahal geus rajit dibawaan ka luar negeri. Pikir kota ulah diteruskan puyeng cenah aing geus setruk atuh sia mah sia aing encan minyak. Namun orang nyaritakeun minyak perih perasaan. Yang nu menikmati minyak teh hanya kelas-kelas di luhur doang. Dihandap diteken ditah meuli minyak urang dibeli ku urang nya nama nyawan tanu di luar mana tah Sedegeun mun dicaritakeun jatah-jatah di luar negeri sabaraha. Nah, geus tama Indonesia. Oh, negeri tercinta menang nebus nyawa, menang nyebus harta, nyawa bapak kolot uyang urang, bapak moyang urang. Sabaraha nu ditembakan, sabaraha nu diseret kiai, sabaraha nu dibelem para pejabat hanya untuk memerdekakan bangsa jeung negara Indonesia. Setelah alhamdulillah 17 Agustus merdeka dinikmati ku urang kuari rakyat kuari terjepit. Kumaha? Ayo nyana di ditu ganti deui mobil tidak singang sarta. Ini kumaha coba? Nah, iya dinasehatan ku kiai geus lah jak kuari mah Kangjeng Nabi na geus teh aya kiai nya nasehatan. Hati-hati kiai beli kiai ku Golkar dibeli nu tadina saw beli anu membangkang di zaman Soeharto nganasehatan pemerintah melalui nasihat-nasihat anu kadengena kumanehanana teu ngeunaheun tembak ceger. Indonesia ulah disangka mayoritas Islam tapi keberadaanana di jerona leuwih jahat tibatan Yahudi. Sabaraha kiai anu kurang kadenge bae anu di panggung ditembak. Coba ayo deuk kumaha hanya sekedar nasihat encan aksi-aksi acan geus ditembak. Encan aksi teh kakarak di panggung doang. Kakarak nyaritakeun doang. Kecuali geus aksi ngayakeun naon-naon ja encan ieu mah tapi geus ditembak. Naon rugina sih sakadar ngadengekeun jancan aksina naon kecuali geus aksi encan ieu mah kok geus ditembak. Iyalah Indonesia zaman Soeharto nu mantak loba jasa-jasana loba jasa dosana kahartak kamal mulai kaharti tadi dinya keneh kita geus mulai eta di zaman saya eta pangab Trisutisno mantak ketika Trisutisno dek calon presiden loba nu ngaulah mahasiswa termasuk kiai jangan kunaon hati belum luka belum selesai belum dibuka perban ketika keputusan Trisutisno tembak tempat mahnya nu kos kitu dijadikan presiden hebat tinggal hebat dalil tinggal dalil tak bisa komo jadi presiden acak-acakan di negara tak bisa tuh ketika nu kamari keur carita reformasi mahasiswa ditembak pangabna saha Wiranto manya nu kitu jadi presiden apan can terselesaikeun teh. Tuh coba ayo Indonesia Masya Allah eta keluargana meureun bapana dulurna kabeh sabaraha urang anu tertembak mana teh nyeri na meureun urang bela sungkawa ikut nyeri atuh urang nya ja eta teh Islam teh keur memperjuangkeun negara sugan bae tas reformasi bener orenganan kebeneran ikut urang panjang jadi presiden ieu mah keur carita doang ieu mah keur carita kayaan Indonesia nah kuari SBY nya mau diteruskan ku aing. Aduh Gusti. Ieu mah keur carita menuju ayat. Eta keur carita pejabat-pejabat da geus bupati korupsi, gubernur geus cara pencalonan lagi geus teu beres korupsi kabeh. Atuh mun teu korupsi mah atawa hasilna teh aduh dibangun-bangunkeun. Eta teh tadi ulah ning make cor jeung make aspal. Mun bener make perak bisa dicarokelan ku jadi ku rakyat jalan.
iya lamun bener-bener Indonesia mah makmur jasa Masya Allah luar biasa tapi iya ngelola teu mampu diome ku Amerika diome emang orang tadi diome lantaran naon sumber minyak loba jasa ngana nyuntikan embung lantaran nyuntikan maloba resiko kudu orang Indonesia bae geus terketahui di aya minyak serang ku Amerika luar biasa diome diberi jatah doang dijual ku nyana nyerin teh hate bangsa tak ieu mah keur carita deuk nyaritakeun kos kararitulah tingkah laku para penggede urang kuari para calo-calo dijual sakitu ka ditu mah sakitu geus teu dibere nyaho aya nu 2 kali dijual 3 kali dijual disertifikatkeun aya 3 sertifikat di Indonesia kuari mah bisa bae di pasar kemis aya nu 3 aya nu 4 sertifikat teh ngajual pertama lah geus cukup bae make SPP teh kadua ayo AJB-na nomor katilu dijieun deui anyar 4 kali ngajual bisa bae kuari los tanggung jawab ke dirobol jalil ulah wakan nungguan di akhirat tungguan ya ayat ieu tungguan aya ayat ieu calo kos kitu di mamana ge lurahna kerja sama kos kararitu geus eueuh ecreug kabeh ge asa aing hebat bae ngajual 2 kali 3 kali bahkan ka pemilik lama lah dibere teh kekercetanana doang aya anu ngagantung datang ka kuari di zaman lurah memeh ieu mah aya nu can selesai pembayaranna lurah ka mana nyana ka mana di lurah mah geus selesai rakyat boro-boro saparo-saparapat ke ieu teh ngah yung kelak ieu lurahna ka mana ieu loba keneh datang ka paeh can dibayar di lurah bage begitu da kaluhur geus dibayar kabeh ieu datana ieu fotona ternyata dibawa kabur ku lurahna deuk kubahana si bangsa ikir carita kebangkawarahan akhlak ieu mah deuk diakurkeun jeung ayat ieu pejabat geus kos kararitu calo geus kararitu pemudana kuari mararabok zararina coba kuari baheula mah di Tangerang teh mun ngadenge zina teh muringkak bulu kuari di hareupeun mata urang nu micin orok di pasar kemis geus sabaraha urang nu dipicin orok pan eta berarti teu tanggung jawab eta pelakuna eta nu kanyahoan we nu teu kanyahoan mah sabeheung ya Allah ya Rabbi perzinahan atuh deuk kumaha teu zinahna si Mbak ti Lampung ti Medan ti Jawa Timur Jawa Tengah baheula teu pernah masantren datang ka dieu pan di imah nama aya sieun ka indung bapana kuari jauh ka indung bapa urang bae urang ye lamun kadeuleu ku indung bapa rada sieun ketika jauh ti indung bapa berani urang minimal indungna Noel kuari jauh ti indung bapana sedangkeun birahi mah ditumpakan ku setan kapan atuh terjadi di kontrakan-kontrakan ya Ki Hajina ge lumayan boga persentase lah saeutik boga kontrakan nuhun gitu ji engke ka neraka ku sebabnya anak gitu bae sih ulah hese-hese salat bagus puasa bagus ngan eta kulantaran teu diteliti zina di kontrakan Ki Haji ya lumayan pokokna mah Ki Haji ge alhamdulillahirabbil Ci bahkan ditanya ji itu mah bangun aja lain salakina lah jelema ngontrak ieu sabodo penting mah nyana mayar bae ka aing nah sia emang teu kadenge ku cili aing gitu eta emang urang mana cenah kiai ulah loba omong sia pokona mah lain urang Cilongok mah kos kitu mah di Cilongok mah henteu teu beda rasakeun nah kuari ti luhur geus kararitu kemudian ti kelas pemborongna geus kararitu kelas calo geus kararitu kelas pemuda kararitu kiai kuari kiai lain nyukseskeun agama nyukseskeun sekupi nyukseskeun apansa ieu kiai iring-iringan jeung Golkar jeung partai pan eta ngacak kiai teh jeung organisasi nu teu pararuguh kiai teh nyukseskeun kandidat encan puguh mawa ka agama pan beda arah kiai mah titah ngajakan ka agama ari ieu mah pamarentah keur ngajakan ka arah iblis kunaon didukung atuh kiai mah cukup bae budak ngadoakeun bae atuh sing balalender bae ai kudu iring-iringan mah kudu SMS-an sing ada mun teu awas ya ku aing aing geus terbebani ieu geus dibere sekupi aing ieu ji pondok geus dibangun ieu tah eta kiai geus ngacak kiaina geus kos kitu batur nyaritakeun korupsi di luhurnya nage horenganan mbahna korupsi dah cenah ieu kos kieu bae teu maju nyieun proposal eta teh nejis teh kos kitu teh
racun teh bangunkeun ka pondok pasantren jeung majelis taklim racun lantaran eta mah usur teh artina perpuluh ulama nu ngahalalkeun perpuluh kuari disempilkeun di pondok pasantren sempilkeun di majelis taklim majelis jeung pondokna bagus lantaran ieu teh termasuk najis mbugeun santrina mbugeun ngararaji nu tadina jamiahanna geus aya meureunan 300 mah kuari ngantiluan majelis geus hebat listrik dan geus bagus kok ieu teu daek nyana-nyana keneh elmuna leuwih hebat beki kolot mah kok nu ngadengekeun dinonaktifkan ku Gusti Allah anu ngangkat bupati masyarakat nu nurunkeun kudu masyarakat deui nu ngangkat gubernur masyarakat mun urang mampu bareng nurunkeun bisa di demokrasi mah kos kitu demokrasi demonstrasi kekuasaan terletak pada rakyat. Rakyat memilih, rakyat bisa nurunkan. Presiden dipilih ku rakyat, turunkan. Bismillah, henteu akur mah ku rakyat keneh, ganti harita keneh. Nu tadina SBY turun, ganti ku si peot. Beres. Gitu di negara demokrasi, nu ngangkat kiai mah Gusti Allah. Cak Gusti Allah lantaran sia enggeus jadi tim sukses aing nyukseskeun ngahayukeun hukum-hukum aing melalui sapinah riyad takrib diangkat ku aing batur kabeh nyebutkeun tad kemana tad menang nitah saha eta ustad menang 2 tahun naik yai kemana yai menang saha eta ngangkat Allah jelema hayang nyebut kiai bae kabelah dieuna mbah kemana mbah anom menang saha kabelah itu abuya menang saha ngangkat eta menang Allah jelema dibere suara rakyat adalah suara Tuhan ya Allah mah atuh melalui rakyat nah ngomong kiaikeun si eta kabeh nganyai-nyaikeun kuari ganti jadi tim sukses pilkada pilgub cak Allah pan ngacak kan kamari masa pina nu dibawa ku kuari jadi SMS-na lain gitu. Wah, teu beres cak Gusti Allah. Diturunkeun ku Allah. Nu naiknakeun ku Gusti Allah, nu nurunkeun ku Gusti Allah. Apa rakyat kabeh nurunkeun ka kiaian eta? Henteu. Tapi ku Gusti Allah, kuari lain kiai tah mah jabara. Nang saha tah ngomong kos kitu? Nang Allah. Lain kiai tah mah kos kitu mah. Naon bau bentak. Lain kiai tah mah kos kitu mah. Naon? Eta julukan-julukan ti rakyat. Menang saha? Menang menang rakyat. Rakyat nang saha? Nang Allah. Gas, ulah diarajian kiai kos kitu emang kunaon sarua jeung aing nyana proposal aing proposal ya gas tekar nang saha eta nang Allah ngacak geus ngacak nah kiaina kuari geus ngararacak tuh deuleu ku di Cisoka tuh deuleu di Belaraja tuh deuleu di Pasar Kemis tuh deuleu di Sepatan tuh deuleu kuari di Cipondo tuh deuleu di Ciledug deuleu di Serang deuleu kiai kabeh lah cenah meureun Tangerang doang eto Banten doang coba kuari ka Bogor alah hadin sawa coba ka ditu ka Cianjur ka Sukabumi sami bae coba ka ditu ka Bandung sami mawon sarua coba ka Jawa weh pada bae ge make ge aya mauk-maukan meureun tah mah sarua ya masyaallah karim ngacak berarti mimiti ti pemerintah geus ngacak lain ngurusan rakyat ngurusan pribadina ngurusan partena korupsi menjadi-jadi pemborongna geus ngacak lain jak ngamahmurkeun pengusahana geus ngacak calo mah geus karuhan ngacak kabeh ngacak ka kiai-kiaina ngacak di nasehatan lah nasehat tinggal tunggu tanggal main falamma nasu barang naringgalkeun umat-umat kabehan mazukiro kana tazkirahna wa izu wa khuifu mau'izohna ieu piwuruk-piwuruk ceramah-ceramahna kunyana geus teu didengekeun ditegor ku Gusti Allah melalui panas ditegor ku Gusti Allah melalui tsunami bihi bil basa'i wad dharra geus dibere tsunami Aceh geus dibere tsunami Pangandaran geus dibere angin beliun geus dibere gempa-gempa erosi dan lain sebagainya tapi tetep bae falam yataizu henteu kana sehatan cak Allah ku sungut kiai geus nasehat teh sia teu ngajeding ku aing langsung dibere nasehat teh sia teu ngahiding gas atuh kos kitu mah fatahna alaihim abwaaba kulli syai' ku aing dibuka kamahmuran sok sakahayang sia
kuari luar biasa naon bae jadi duit baheula mah hayang WTS teh kudu ka ditu ka Jakarta teh ka kali naon kadang-kadang tuh sia nyaho jasa apaan ja osok burung kali jodoh da geus eueuh pindah kuari mah ka Tangerang kali sadane di kali sadane na dioyak-oyak kue teu meunang pindah kuari ka kawasan Pasar Kemis atuh nu makmur mah urang Pasar Kemis cek urang Pasar Kemis teu kudu jauh horengan-nengan WTS teh di hareupeun mata ge aya alhamdulillahirabbil alamin murah deui 50.000 hutang Gusti Allah pancana kiai nyaho bae deuleu contona kuari keur tahun baru zaman tahun baru kamari ieu tah di kawasan teh begitu dibersihan teh ya Masya Allah kondom ambalayah di dinya urut naon eta kondom nya urut budak leutik kondom ambalayah bener kan sih ji eta tanda bukti teh kondom teh aja Allah ya Rabbi tanyakeun ka polisina betul Bapak tahu ya tahu bener katanya mungkin pelakunya salah satunya Bapak ya dikit sih sararial jasa Masya Allah berbagai kawasan-kawasan di tempat lapangan-lapangan terus bahkan di kontrakan-kontrakan di perumahan-perumahan anu encan terisi ternyata begitu diselidiki kondom ambalayah Masya Allah Gusti Allah geus puguh nu nyieun minuman lantaran aya kekerasan-kekerasan teu meunang cak polisi teh aya aturanana ulah teh atuh kuari mah minuman anda diasupkeun ka dirigen merekan diasupkeun kan seuri sia nyahonya sianya asupkeun ka dirigen tarolol jasa Masya Allah meureun manan kitu ga aya nu nitahan di luhurna mah meureun ulah hese-hese jaya merekan mah ditangkap ku polisi geus asupkeun ka dirigen bae ke di mana-mana aya razia bejakeun oli gitu aman Indonesia Masya Allah karim mabok menjadi-jadi zina judi mah geus teu kudu dicaritakeun boro-boro judi anu beneran judi sangkilang main bola geus jadi judi ku ari nu reuneuh jadi judi tolong teh nu reuneuh Nureun teman-teman lalaki tahu mun lalaki sia menang apaan sa aing mun bikang aing nu menang tolol teh coba kan nureun bloon jasa Masya Allah ieu dagara neuk jadi naon kiai nyaritakeun nasehatna geus teu didengekeun terus-terusan ditegur ku Allah geus teu didengekeun fatahna alaihim abwaaba kulli syai mahmur luar biasa ngajual naon bae jadi duit hayang maksiat di hareupeun mata teu kudu hese-hese babaturan maksiat geus loba jasa dilindungi anu luar biasa fatahna alaihim abwaaba kulli syai awas hatta idza farihu bima utu sehingga nyana ketika bubungahan ku kanikmatan nu dibikeun ku Gusti Allah awas lantaran takabur sombong akhadnahum baghtatan bakal sakaligus ku Gusti Allah ke disiksa beunang kabeh fa idahum mublisun ke kakarak tidinya nyana putus asa aing kaduhung amat kos kieu ieu mah paeh asana ngahareupan siksa aing tah sia aing kamari teu ngazakat kaduhung amat paeh ieu mah aing aing teu gadenge ka kiai aduh aing mah paeh ieu mah ieu tuh keur ngabangun masjid mun kamari dibangunkeun ka masjid beres aing mah paeh kabeh putus asa tidak naon-naon nu kunyana ditinggalkeun ngal bisa daya geus fa idzahum mublisun ya Allah kos gitulah ieu kaayaan umat tiba heula wali bangkawarah jasa Amerika emang sumber bangkawarah sekedar ka nyaho bae ieu bakal disiksa ke kabehan geus kumaha kitu lantaran kamari ieu mah kakara tokoh-tokoh Islam doang ieu pesanan-pesanan Amerika lain lalagaan diunggal negara tuh di organisasi anu jahat Amerika mesen bunuh pesanan Amerika bahkan ieu nu ditangkap ga pesanan Amerika lain lalagaan lantaran dideteksi ku Amerika saha aya nu bangun Indonesia boga kekuatan pesen ya Allah ya Rabbi Gusti inggis jasa ieu mah sakedar nyaho bae disaruakeun jeung ayat ieu bahayana kabehan urang ieu ulah dikira eta harta teh lain pesenan ame pesenan sarua bae lamun kukula dicaritakeun naon salahnya nyana atuh janyana mah eta mah sakadar usaha
sakadar usaha transaksinya di luar kenegaraan, kemudian manehanana suap menyuap untuk melangsungkan kitu urusan usahana, apa negara dirugikeun jante. Kemudian loba anak buahna dan lain sebagainya, tapi kan eta geus pesenang geus ieu keur secara kituna bae. Oh, adapun hutang ka negara pan tanggung jawab fisikna ge aya. Ieu mah keur carita pesenan di jero eta teh geus aya kasalahan mah ngeun keur carita loba keneh nu leuwih eta kok teu ditangkep. Encan dipesen ku Amerika. Moal kebal deui tetep kapesen. Dipesenan. Bakal aya sabaraha cenah kiai nu dipesen. Oh, mau libere nyaho ku aya tuh. Aya deui ge moal kebal deui ge muncul deui. Cenah teu salah dipesen ku Amerika. Asal geus aya dina ruang lingkup praktis di politik dek ngabajukeun negara pesenan. Gus Dur emang sanu nurunkeun. Lain Megawati, lain sasata mangan sakadar kuda doang Amerika. Soeharto sanu nurunkeun Amerika. Kuari SBY dioyak-oyak ku masyarakat tetep bae nyana jadi atuh Amerika nan can nurunkeun lantaran kontribusina masih keneh akur. Ji negara urang we geus lain negara Indonesia asli geus jadi negara Amerika. Nah ieu teh asing hade geus dinasehatan ku rektor, ku dekan, geus dinasehatan ieu teh ku para dosen, mahasiswa bergerak, kiai nu nyaho geus bergerak, tapi masih keneh bae. Awas palamma nasu. Namun nyana ninggalkeun karena nasihat-nasihat para mahasiswa dosen. Ninggalkeun nasihat para kiai-kiai nu nyaho ditegor tetep bae. Awas sakedeung deui moal kebal deui. Dibuka ku Gusti Allah karasa ku urang mahmurna. Awas sakedeung deui bakal akhadnahum bagtatan faidahum. Ya Allah ya Rabbi. Goyang. Deger. Ditentak. Wah, jatuhna naon sakedeung doang. Gede. Wah, sarariun. Uy, kemana ya orang? Uy, awah deui. Aduh, nyetel TV deui, nyetel video deui. Ya, Gusti Allah, lain istighfar kai. Awas ya sekaligus. Kakarak disakaliguskeun ku Allah. Gunung meletus dan lain sebagainya. Fakum fa idahum mublisun. Na'udzubillah min dzalik. Duh Gusti Allah mantak sing hade, gasa sing hade. Mantak riwayat Ibnu Amir anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol idza ra'aytumullaha ta'ala yu'til ibad ma yasha'una 'ala ma'asihim fa inna dzalik istidrajun minhu lahum. Ngeri gasa di mana aranjeun ningali neuleuh kanyataan Gusti Allah mere ka hamba-hamba ka manusia-manusia maya sauna sakumaha kahayangna dibere bari netepan kana maksiat terus tapi dibere curcor maksiat terus tapi terus bae kamahmuran ditambah-tambah ku Gusti Allah eta teh fa inna madzalika istidrajun minhu eta teh istidraj di Gusti Allah baik secara keseluruhan ku urang kasaksian ku ari di negara urang maupun perorangan si eta teh jamabok jajudi tapi pan dibere bae padahal mah jazinah bae istidraj moal kebal deui deleukeun ku ari aya lurah jual beli 2 kali 3 kali terus bae pamajikanna ge leuwih ti 4 5 genep terus bae ya cak jada jateuna naon teu salah teu naon moal kebal ya itu tinggal didelekeun wae kasaksian kayak ke urang emang gua istidrat ti Gusti Allah lainnya anak nu belah kamari ieu ge contoh geus loba jasa contoh lurah nu ngaringkuk ku ari geus teh daya teu upaya jangan buadeg jasa ku ari eta moal kebal lain lurah bae kabeh jeung imam mamumna jeung mamumna moal kebal mun teu gegeran istighfar sia-sia ngade ngamakmum ka dinya di calo-calo moal kebal deleukeun geus rarangsadan calo nu ti heula ge kuari boga teu boga sapeda kempes-kempes acan jalo bajasa oh kamari ieu mah mobilna nu mewah nu herang teh anu nyana tuh bangunan anu agreng teh anu nyana kuari anggeus lamun salah sing ada teh lamun salah aduh mantan camat anu baheulana istimewa jasa kerja di camat tanggung buadeg jasa nu teu bisa ditanya ku rakyatna kuari geus kolot ngaringkuk bae imah saaya-aya kendaraan teu gablek paeh geus teu bisa teu boga naon ibadah teu jaloba jasa camat teu kudu dicerok teu kudu diomongkeun ku kula teu kudu nya nyaraho mamang ge leuwih nyaho malah mah ja dulur mah amang pan camatna ge je teu jaloba jasa eta teh istidraj sing hade
tah eta keur nyaritakeun batur ku ari sing hade ka diri urang. Oh aing besi di istidraj bae lamun dibere kokocoran ku Gusti Allah harta loba jasa kemudian ieu aingna teu ibadah istidraj berarti lamun urang ibadah di kocoran nah ieu mah pangbubungah ti Gusti Allah. Nah nu mantak sing hade loba jasa berarti nu ku urang kadeuleu istidraj ti Gusti Allah teh mantak sing hade cikasan nyaritakeun wallahi ma ahadun minan nas basatallahu lahu fid dunya falam yakhaf ayakuna qad mukira lahu fiha illa kana qad naqasa amaluhu ajaza ra'yu. Aya hiji jelema ti manusia dijembarkeun ku Gusti Allah dunyana tapi teu sieun bahwa eta adalah tipuan ti Gusti Allah istidraj ti Gusti Allah berarti nya teh kurang amal jeung kurang pemikiran moal kebal deui bakal kena siksa ti Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi sing hade jasa sing hade tinggal urang ku ari nu cicing bae kiai ustad sok kadatangan jelema nu kararitupan kiai mah tuh datang bae japaranti kokosed atuh berarti kokosed deuk pilkada datang ka kiai geus jadi atuh jauhan kiai kokosed ngaranna tinggal kotorna bae kiai tengetkeun ku sia kiai lah cenah kiai uci geus atuh aing mah lain kiai ja calo aing mah sing ada urang babarengan ya sing ada negara nu sejen mah kajian rusaknya asal udah Tangerang bae. Pan cenah rusak kan. Atuh geus rusak lain kajian rusak ya sa. Yuh pugu Tangerang pangrusakna. Pangrusakna teh Tangerang ieu lain lalagaan. Masya Allah karim. Ngajabreg ambalaya. Tah ku ari urang. Mun kadatangan jelema nu kitu kumaha ja osok kadatanganan. Hendak inget ka dongeng Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa diwahyuan ku Gusti Allah Musa. Idza ra'aital faqra muqbilan faqul marhaban bi syi'aris sholihin. Di mana anjeun neuleuh jelema fakir datang ka anjeun sambut marhaban bi syi'aris sholihin. Sambut. Mun aya jelema fakir komo ahli ibadah sambut ku anjeun eta teh anjeun teh keur kadatangan syi'aris sholihin. Coba kiai aya nu nyambut nu fakir. Mun aya kiai na keur ngedeng bae gitu. Waalaikum. Ka pamajikan saya teh coba. Eta mah tetangga anu miskin teh bejakeun keur istirahat. Jeung sayupon. Masya Allah. Ieu urang can bisa jadi kiai ge can bisa. Can bisa urang keur kiai. Waalaikum. Saya tak. Itu ini cenah. Ini ya bangun nama kempleng tahun menta bejakeun keur sare dan bisa jadi kieu teu bisa nyambut. Waalaikum ka anakna coba deuleu sa aja eta mah cenah bangunna santri geus kolot apa berak rada kolot kanyohan santri sa calanana panjang sampingna kaluhur. Oh Cianjur ya kajian kumaha ge Cianjur ya bae kajian kumaha ge naik naon nih kadinya na kesangan bah tidak istirahat bae lagi ditegor sih aku Gusti Allah ditegor ja urang dititana ge kuduna marhaban bi syi'aris sholihin mun aya nu kos kitu masyaallah marhaban ya ahlallah marhaban tangkep urang kebetulan ceget aduh asa jaksa hirup Gusti sebab kiai mah keur dideleukeun ku Allah kiai mah sebab dibere ilmu titip aing ilmu ka sia kiai sia menang dapang menang nangkup di pondok pesantren 15 tahun gunakeun ku ari keur dideleukeun mantap ulama Inggris jasa ge keur dideleukeun sia ka mana hate sia coba ketika datang mantap kai mah kiai mah macam-macam nu datang teh ti mimiti nu waras datang ka nu edana ya aya kayak mah kiai mah datang nu edan maju sakali nu datang rombongan nu edan. Masya Allah, iku mah menyikapina awas keur dideleukeun ku Gusti Allah. Je mangkumaha eta teh utusan Allah. Nek dikumahakeun ieu tah eta datang timiti nu susah kuduna mah marhaban sambut. Duh, nu miskin mah datang cari kayak gitu. Cai nginumna gelek. Oh, kurang kene tambah. Sakanu pelayana santri geus eueuh deui cenah teh mah cai sumur. Sia
ada mah asal cai bae geus habek. Teu kudu nu amis-amis nu kitu ieu. Sabuk. Bu, Masya Allah geus dibere cai ge geus bunga jasa komo diajak dahar geus katarimakeun jasa. Ieu teh lain sakadar